Kunaon nih kos? Biasa we Brad nongkrong. Anjoy. Training anyar. Nyaho wae anjir aing teu kaop sih mah. Anyar dong. Bahan parasit naon ya Brad? Parasit, bahan parasit di brand Haiko. Tah, Iya pisan anjir nu keur diteangan ku Kosim teh ti kamari Kosim teh kalayangan neangan hayang nu kieu. teu kaop sih. Anggar aya geus tuturut muning ya. Me Aing meulina di mana sih Brad ih? di Karanyangkoneng atuh kos. Piraku anjir rek di apotek mah. Oh, ada apotek mah teh. Yang geus atuh Kosim arek cekot ah. Oh, tah cekot di dinya sok anjir. Keren atuh tingali. Jadi Brad Kosim mah pangna butuh bahan parasit ya Brad. Sakalian arek diajar terjun payung. Sia arek ngajol gitu maksudna. Heeh, tina tangka kalapa yang ngasaan Kosim ngapung. Montong kos, isi modar, montong. Aja. Pan ieu mah calana kos, lain parasit nu sok dipake terjun payung, anjir lain ieu mah. Calana, montong lah, tong piomongkeun. Ya wae anjir Kosim ampun teuing. Ya wae ya. Bajing loncat. Loncatna ka astana sih. Ya, ada itu. Ka astana plak jelema. Ya. Brad, Naon? Brud brad, we hayo aing please atuh ceng ye. Tiap konten anjir ditinggali di scroll konten maneh hayo we Brad. Brad mimitina teh. Kali-kali nu lain atuh si teh. Brad, hari dininya ngarokok sok rokok naon, Brad? Rokok naon we urang mah ceng. Asal ngebol orang mah. Henteu teh knalpot bat nyamuk tah tara. Kos aceng, Brad. Anu bermerek ngarokok teh. Naon? Aceng mah Jarum Super, Brad. Coba tataya Hartina, Brad. Naon artina? Jarum Super, jarang di rumah, suka perempuan. Nembe kainya yo pangarti saroceng ye. Redang yo. Lamun repil tah eta urang pan resepna teh kana repil urang. Naon cing repil aya hartina bu? Repil mah, Brad. Remaja ilpil. Remaja ilpil cenah. Ngewanya. Ngewa, Brad. Yang budak-budak ngora. Heeh bener euy. Anu bahaya pisan mah eta komo, Brad. Naon? Ardat geuning, Brad. Kapan di dinya nate baca nate ardat teh. Heeh. Rokok baheula keneh eta. Heeh, Eta mah bagian awewe, Brad. Barudak ngora coba. Nah bagian awewe. Ya, Brad, hartina ge eta mah. Aku rela ditunggangi asal tidak hamil, Brad. Anjing. Ha bisa wae ieu ya anyirnya. Bisaan ieu anak cucurut ya. Brad, aceng terek ngadonorkeun darah ka tatangga. Emang kunaon tetangga? Eta tas lahiran, coba kembar, Brad. Kan kurang darah manehna. Heeh. Emang sarua di golongan darahna jeung aceng? Sarua golongan mah Anjing. Menya golongan darah am. Aya ge A. O golongan darah mah menya am. Ya. Bari nage pan aceng mah imah teh mencil sorangan. Teu boga tatangga terus gigireun kanang doma. Maksudna rek donor darah ka doma kumaha? Kapan tetangga aceng mah. Dan bumi aceng jeung bumi domba teh pacaket. Heeh gigireun teh kanang doma pan eta. Heeh aceng teh berarti arek donor darah ka doma maksudna eta? Nya, Brad. Anjing donor darah ka doma cenah ieu. Paingan anjir golongan darahna atuh. Serempak deui wae ieu anjing. Kamari ngalahun sapi. Ayeuna rek donor darah ka doma deui. Ka eme. Parah anjir. Cing cik urang mah diparios cik urang mah cing. Ya guys nya. Bisi kata lanyuran. Lain naon. Naon nih kos? Biasa we Brad nongkrong bari nepo berita ya. Oh, berita naon? Oh bener nu di pika power ku di dinya Brad. Eta teh anu perang
Thailand ujung eta teh Kamboja Kamboja meluas anjir ayeuna meremet ka negara urang. ka negara urang. Heeh. Tah tinggalina berita tuh. Provinsi Banten ibu kotana diserang cenah Brad. Anjing. Isi Kosim ampun teuy. Teu berita naon kehead? Ya, nya heueuh atuh. Banten mah ibu kotana Serang sia teh. Lain serang. Lain serang lain. Lain anjir. Teu anjir teu ngiluan perang sia teh Banten mah. Moal anjir. Banten mah di ditu anjir teu tarerak di bedil anjir. Moal eleh barina ge perang oge. Ya guys ya. Aman, kalem, kos. Anjing aya wae. Ya nu aya ge anu salah sasaran. Ka negara sejen lain ka negara urang, ka negara Laos ka itu. Ka Laos. Aing mah ieu mah Brad. Bangkrut deui wae ieu mah tukang bakso atuh kieu carana mah Brad. Naon jadi ka tukang bakso si teh kos? Pan eta negara caos diserang anjir atuh meureun bakso teh make caos moal ngeunah engke. Anjing. Anger si Kosim ampun teuing. Please kos, negara asa teh Laos teh negara lain saos kecap lain saos cengek, saos cabe, saos tomat lain. Anjing. Jelaskeun ka si Kosim ini hese teh anjing. Parah sih mah. Capek aing lu ngobrol jeung si ieu mah. Aing kajian teuing keneh ngobrol jeung ieu anjing yang lutung ka sarung. Ajan teu ngarti ge bahasana. Aya wae ieu anjir ieu. Cocodot. Duh, ieu mah Brad hujan wae kieu mah gagal jiana Kosim rek miluan eta langlayangan ngan lomba. Kaya lo melanglayangan itu. Aya Brad Agustus ayeuna mah. Udah cuaca nage jiga kieu atuh kos moal bener sih teh. Pan Kosim anjir Brad hanas mending geus saminggu tangin langlayangan age. Wah, geus dirarangkenan. Wah, pokona mah eta mah langlayangan juara pokona lamun jadi mah Kosim jiana. Kahiji euy. Oh kumaha atuh anjir. Nu moal jadi anjir hujan kieu mah. Lah bae ke Kosim pokona merek maksa ka panitia tah. Kita ieueun anjir ka BMKG ka ditu. Kita ngamodifikasi cuaca sangkan halodo anjir nyaah teu jadi mah. Anjing. Kejuaraan tarkam langlayangannya kudu nyewa BMKG. Mahal babal sih teh mayarna oge. Kamang tatas anjir sih teh nyarang hujan mah. Ya guys. Riweuh. Ieu. Tadina BMKG mah ngan Brad Kosim hayang apa cara ngamodifikasi cuaca teh kumaha diresingkeun tawa knalpotna diganti nu brong tawa kumaha. Tapi lamun diganti ku knalpot brong mah Brad pasti tewak polisi. Ya heeh atuh sih teh. Pan barina ge lain motor sih teh kuya. Modifikasi cuaca cenah. Anjing rek diresingkeun itu. Itu anjing moal tulus anjing pan ceuk panitia oge. Sum hujan ge mah moal Gagal tuh baiklah Kosim teh jadi lomba layang-layang marek ngeluan eta Brad lomba domba garukan. boga di mana domba? Tuh boga ari si Brad kan Kosim boga eta kucing anggora anjir tiga ngahias ngararangkenan make kolotok moal eleh tak ku domba batur. Please kos. Sitipan ngaranna ge anjir lomba domba. Piraku ucing rek dilomakeun jeung domba sia teh pan eueuh tanukan meureun ucing mah. Aing lomba balap karung deui bahaya atuh ieu mah. Heuh sia mantas nama kitu anjir. Untung macem-macem geus we lomba balap ngahakan karung sia. Aya wae si Kosim ampun teh. Sawae ieu anjir. Turun muk.